Sampurasun, sampurasun, sampurasun dulur. Kumpul, hayu karumpul lur. Di dieu urang sami-sami sakseni ngeunaan jati diri didikan tur atikan. Sabadana sineja merdih tika yang widi saentos tata titika pati hurip ieu patempatan sabana rempug cukung jeung tokoh balarea anu ieu di wewengkon ieu uwa bade waca Ki Semar Badranaya rek bewara mertelakeun aya hiji kaahengan nu bakal tumibakana rasa jemtras jiwa. Dulur aya nu disaban lembur baraya anu jauhna ti puseur kota. Juragan-juragan gegeden menak-menak tur pacabat nepikeun karahayat nepti mimiti puseur dayeuh nepikeun ka mentas pulo Kiwari geus aya di pahireun urang sadayana. Meninggalut ngabandayeut muruka ieu acara nu kakoncara nepi ka Jomantara. Reus kacida lirik ibarat kagunturan madu kaurugan menyan bunga amal watasuta bagja kacida bagja wate. Pamiarsa kaum dangu, ayu urang sami-sami tetep sieup nu barudak urang Kiwari geus rumbaja. Nu kamari make raksukan beureum bodas Kiwari ganti biru bodas poe ayeuna anjeunna rek wakca. Ka para leluhurna yen anjeunna rek ngalengkah mibanda cita-cita anu mulia. Mangga pintonan para nonoman anu jadi sinatria anu tumuh di ieu paguron atikan tur tingali barisan-barisan Sri Kandi pinilih anu geus dijadikeun putri-putri adi paguron didikan anu geus moal oyaga anginan moal nagalinduan moal poho kana Purwadaksi moal poho komo mau pohokeun jati diri. Tetep ieu putra-putri anjeun nu geus boga pamadegan nyatakeun tekad rek ngalengkah ti ieu sakola pikeun ngahontal cita-cita rek ngabagjakeun indung bapa. Ieu teh dangiang para calo pamimpin ieu nagara. Ieu teh auban cahya nu bakal mimpin isuk jaganing geto anu mapak mibanda papagon agama ngabagjakeun indung bapa tur kumaha kubeunang di alam dunia. Dipapaes ku gumuruh naga melanjeng kacapi ciri jati diri Sunda nu mapaes seni. Di dieu di puncak pas pasir kawas cinekna dimumunggang Yayasan Latifa Cendikia di wewengkon SMP Cendikia Sukahegar. Niti wanci nu lestari ningang mangsa nu waluya. Hayu urang kawitan warawargi kawitan uwa bari undur heula.